ngan nu paling istimewa nama tilu waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut tapas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu. Di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Anta kurang doa mudah-mudahan negara urang diberi aman, negara urang diberi tentrem, urang nakabeha ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah Maha Kawasa nu boga niatan-niatan zalim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa